Tapi udah lega. Oh, dia kebon deh. Ya namanya aku mah deui ieu teh da keur butuh mah. Babad heula nu aya euy. Coba cau yuk. Ayo ke panenin cau. Kalapa segala. Baik itu bisa aja kan. Wah. Kepepet. Halo Jo. Halo Sal, kumaha? Kebon ya kumaha kebon? Emang ini jual? Heeh, bae lah kop. Aing keur butuh euy. Oh, atuh. Heeh. Mana sih di lokasi? Sok urang di lokasi ya. Urang kadinya teh ayeuna. Sok ka dieu buru. Tungguan. Heeh, tungguan. Heuk. Teh sugan aya milikna deui meuli di kebon mah. Ayeuna mah da keur butuh pisan. Sana tuh. Panai aya perlu lah. Iya tah. Oh iya tah. Batangkalannya euy. Wah, ieu mah lega tuh aya 200 baht mana pekar itu teh. 200 mata ieu. Heeh. Bae lah, kop. Aing keur butuh duit pisan euy. Aya nu butuhan itu jang piimangeun euy. Itu imahan. Heeh. Coba imah ampanya. Heeh. Kudu di ieu deui teh Coba. kudu lolomahan Jalan ieu pan lega mau mobil ge. Bae lah. Hargana kumaha hargana ieu? Geus bae lah aing mah. Bae 200 sabat lagi. 200? Heeh. Burungan aing Teh mah. nya mana ieu? Bae asal ayeuna Jo. Dari pikir-pikir mah ieu teh nyaah euy. Tapi da kumaha deui? Ieu teh mun apaleun bapak aing mah ieu teh moal mikeun. Ayeuna jang naon maneh? Jeung biasa we keperluan. Oh, mana jual kebon itu. Tapi lah bisi ieu. Heeh. Itu teh apaan? Ngan urang ieu teu mawa ieu euy. Teu Teu mawa kwitansi nu jual belina kumaha? gua aya teh mah percaya. Iya, engke bisa geus dibeli ku urang ke kumaha dijual di ka batur. Saya teh kos jeung usaha atuh cungur. Lain kitu aing masalah pan kudu puguh aya jual beli mana. Kudu ieuna aya tanda jadina. Urang teh mau mana euy, bae kitu. Lah, geus atuh aing moal ku aing kabaturkeun. Ih, Ulah ulah pasti tereh ieu mah 200 sabat mah. sia masuk bawa warisan pundungan cek aing oge. Geus sok atuh kira ku sia teh percaya ka aing, Jo. Sabaraha ieu, ngitung heula. Heuh, sok 200 kali 200. 200 bata dikali 20 200.000 40 juta ieu kumaha ieu? Sok bayar na kumaha sia mah. Ieu maksudnya erek cash apa erek di TF wae? Oh, jig tuh. Sia. Nah, aing keur leuleutik nih aya nu ngamodalan aing. Nah, sia teh menang duit di mana, Jo? Aya warisan aing. Warisan. Ku aing digulangkeun heula. Oh, halus pakai usaha. Besok lah TP. TF mana nomorna? Kabar konsol. Tah. Berarti geus deui ya kebon urang ya? Heeh. Ayeuna keneh ku aing ditawarkeun ya kanu butuheun nek nyeun imah cenah. Kebon ieu manehnya. Heeh sok. Heeh. Geus di heula tuh. Oh, dia aing can Iya. jalan. Aing ngeketakeun heula ayeuna. Belum bisa aja, Jo. Ayo, yuk. Ayeuna budak teh bolho-bolho teuing nya. Wah, ieu mah euy. 40 juta lega. Coba tangkal kalapan ge lobakeun pisan dulu. Aing mah ku ngejual cau jeung ngajual tangkal kalapa jeung kalapan ge. Balik mah modal 2 bulan wae mah. Aing menang rezeki badag ieu mah. Tawarkeun di ku aing ayeuna. Bos, Gimana, Mang? nah aja bu bos. Oh, Sehat. sehat. Jadi kieu bos. Bes, kapungkur cenah bade yang ada mau rumah teh. Aya pokona mah lokasina bagus ya. Oh, iya. Umur kanggo ngabangun rumah mah lah saya pokona mah. Oh, di paling mana ya? Caket di dieu mah bos coba. Tatangkala dona jilan aya tanggal kalapa, tanggal cau. Hargana murah deh bos. Siapa? Ditinggal lihat tuh, ayo. Ayo ang tinggal. Ayo, Ya, siap. siap.
Iya teh bos. Nah, iya teh 200 bata kabeh teh bos. Hargana 1 juta bos. 1 juta. Heeh. Duit mah 1 juta muan ya. Bener ewan iya tinggal di tangkal kalaparan di hiji dua. Jual leubeut kabeh. Jadi sampai dibangun teh bos. Di ala hasilna bos. Iya. Jauh pokona mah. Ieu mah hayang duit 50 juta masa bulan berenang. 1 juta kan murah, Bang. Murah ieu mah aslina. Pan abi lah tinu butuh geuningan. Tapi ini mah aja pun usaha. Tadi terus dipeser ku abi bos. Aslina bos. Iya. Pokoknya nama hoyong artos 20 juta wae mah sabulan. Tuh tina kalapa, tina cau ge balik. Deui mah tuh dah subur bagus. Bagus sih. Tah sameme diratakeun di jeun rumah teh bisa geula kembali modal imah bos. Heeh, siap. Kang si Obos saya minta kumaha koyong si Obos nganaon kitu pangaosna 1 juta. Siap, wantun 1 juta mah. Aslina. Asli, hon. Berarti langsung bos itu sah itu bos. Nah tadi itu ku abi terus diartosan itu bos. Ayo cik bos kerja yuk. Woi, Entar tahu asak tah. kenaon ieu? Tunggu tangga ieu kebon-kebon urang tarik di duitan. Heeh. Heuh tah ieu, si bos ieu geus wanian kurang ek dijual deui. Terus Heuh mah teh kenaon di dieu? tuh betul gua yang dijual di mah, Jok. Aing mah mau ngelarang ieu. Heuh nah moal ngarai mana kenaon? Aing ka jual cawu tah. Kalapa meureun. Tahun di Aceh tuh. Kayak heula ieu nah pani taneuhna nu urang nah ngajual cauna kalapa kumaha? Pan aing mah ngajual taneuh naon kula, Jok. Heuh taneuhna teh geus dijual ka urang ieu teh. Tapi kan aing tadi ngajual naon? Heuh taneuh. Aing nyebutkeun tatangkalan dijual gitu. Heuh pan lain ngahiji jeung taneuhna. Cih. Sok aneh semua yang ngajual taneuh ngahiji jeung tatangkalana. Kalau bos ieu rada kieu bos euy nah kumaha? Kumaha? Mana yang ngajual taneuh unggul? Pan taneuh naungkul, Jok. Ai tangkala kumaha? Ya tangkalna mah nu aing atuh. Pan ieu teh dijieun imah nah kumaha sal? Atuh beteuh gua aya aja kumaha sia dijieun imah dijieun naon we. Pan ieu mah taneuh sia ieu. Aing mah ieu mah tangkalna hungkul. Kapan heuh nah kumaha tuh bawa tuh tangkalan nah kumaha? Kok bawaan tadi naik dibangun? Coba kareuting dijieun imah dijieun naon ge, Jok. Aing mah Ari ieu tangkalna kumaha? Ku aing dibabad heula na. nah sia ku aing nah parara babad pan ieu mah nu aing tangkalna mah. Heuh kapan naik dibangun eta naik ku aing dijual ke si Obas. Gua aing dijieun imah mah. Pan tangkalna mah panu aing mah ngajual taneuh naung. Heuh kumaha carana aing ngabangun imah eta tangkalan kieu pan baru kudu dibabad lain. Nah di babad panu aing tangkalna sia. Heuh bawa atuh. Sia mah kos nu lieur atuh nitah mau tangkal ka aing aku mah mawana goblok. Ya kumaha maneh eta naik dibawa naik di kumaha carana mah eta tangkal-tangkalan nu maneh. Ieu si bos yang naik meulina ieu. Tuh. Ya bos. Kumaha ieu kenapa? Ya strategis kieu diimahkeun aku mah aing. Tuh geus mahal gede ieu payuna ngeunaheun san aing. Tiba-tieun piraku aing gagal gara-gara tetangkalan kieu. Sia mah bener jok kudu dilaporkeun ku aing ka Pak RT ieu mah. Ek ngababad tatangkalan aing nya. Euy gue laporkeun aing mah teh sieun nah piraku teuing ngajual. Aing ngajual taneuh teh taneuhna wungkul. Aing tadi aing ngomong naon? Heuh pan aing ngalieur nah sugan aing teh jeung tetangkalana. Emang Asa aing- aing kumaha ieu mau bedoga? Tapi ari meseran cau yang kalapa ieu geus Iya. ditawis kan. Besok Harga. we langsung kalah. Alaan. Alaan mah nya, da Iya. geus asak tah. Heula ieu taneuhna nu abi ulah waka ieu. Aing nu can kolot mah keun we heula. Oh, untuk kalapana kaliring jabaina kalapa keur mahal 3.000 hiji ayeuna. 3.000. 3.000. Ke duit. Ku aing laporkeun ieu apa kumaha ieu? Aing lieur ieu. laporkeun kumaha jok. Ieu isi aya meuli taneuhna. Kumaha tuh? Kok poe taneuhna mah? Lah eta tangkalan apa kumaha pan beureun lain ka bawah. Nya henteu tuh aing mah ngajual taneuh naung kulis ya. Heuh bawa atuh itu dijual mah. Ulah dituna di dieu. Kumaha aing mawana sih mah kos nu lieur. Lieur aing sarua lieur kumaha aing ieu. Kalapa geus lah babad we kabeh. Kalapa nya, kalapa emangnya? Saya emang kudu laporan aya mah sing aya. Bos laporkeun heula ieu mah bos. Kumaha jok? Apa ya? Ku aing laporkeun ku aing ti heula. Heuh sok ku aing laporkeun sia. Heuh sok. Ngababad tangkal aing. Halo Pak RT. Iya mah sia menelpon ka aing aja. Aku mah sia mah. Aku sia diangkat atuh. Wah, aing nelpon Pak RT. Sia na kos nu lieur sia mah. Geus teh di alamat kalapa kitu lah. Kaheula ah. Tong boro-boro ngakalapa ieu ngabangun imah kumaha carana ieu? Kumaha ieu? Wong RT Dibayaran keur ieu mah. pisan ieu teh. Kok baik pake ngajian naon ge aja. Halo Pak RT. Aduh aya abi aya di ieu Pak. Di kebonna Faisal.
Tapi tos diical ku abi teh Pak. Mun ieu rada ricu ya Pak. Biasa ka dieu teh Pak. Aduh ya mun. Nuhun da ajo lieur mah Pak. Abi ngajual taneuh naungkul kalah hayang jeung tatangkalan anak kumaha. Mun. Oh, mun. Kadinya banyak mun Kak. Ada ka dieu cenah Pak. Oh, sok aing mah sok salah ieu. Aing mah ngajual taneuh pan. Ngajual tangkal. Tidak seberang ieu cawet itu. Nah, yuk. Isi aya ge si bos abi ngabangun ieu. Teu aku ieu. Aya tatangkalanan ieu. Tuh Pak RT tuh datang tuh. Pak RT, tinggal ka dieu Pak. Pak ieu ka dieu Pak. Aduh abi lieur ieu Pak. Sok kumaha. Nah, ieu. Jadi kieu Pak nya. Ieu teh isal, ngical ieu kebon ka abi teh teh. Terus diartosan ku abi terus lunas. Ku abi teh bade dical ka si bos ieu. Nah nyebatana teh ieu tatangkalana teh tiasa dibabar teh teu ka ical. Oh, nya. Oh. Tapi Pak, abi teh kan ngical teh ka Mang Ajo teh taneuh hungkul, henteu jeung tangkalna. Wah nya aya kitu mah bener Isa. Da tadi dina ijab kabulna teh nyebutkeun sabajaning nu aya eusi di dieu. Tah. Oh, nah kan ku abi ieu na bade dibangun, ku abi diical ka si bos ieu nya. Nya. Bade diangungkeun bumi. Nya. Teu ku eta tangkalan mah pan keureun ka dibabar. Ieu we nama wehna tadina ijab kabulna teh nyebatkeun datangkan adi dieu Oh. teh dijual. Yo. Taneuhna hungkul wayahna antosan. Antosan yo, kan urang meureun moal melak deui ngan anu jadi mah meureun urang. Tah, Tah, seperti gitu. kan anakan ieu nya. Pucuk mul, eta mah nu urang. Ieu Pak RT kumaha ieu Pak RT? Abi pami ieu bade diical deui kana sanes kumaha ieu Pak RT? Nya eta mah teh langkung kumaha ijab kabulna tadina. Da ijab kabul ai sama terus leres taneuhna hungkul. Urang tadi aya ngomong jeung tangkalna. Heeh. Aya teu? Eueuh. Nah, Kumaha tuh bos ieu? Lah, tetindus lah mang lah. Iya, Ieu. ieu mah. Strategis kieu bos. Ah, tapi kan hese ieu pabeulit ieu. Moal jadi bos. Moal lah, buyang ieu mah. Duh, euy kumaha tuh nya? Kewe deui lah mun aya di lokasi deui. Ya siapa tuh bos? Heeh. Ya bade dijajabkeun abang ke Lah, heula. moal lah. Aya ieu bala di ditu. Oh, siapa tuh bos? Terasa. Ya, hatur nuhun ya bos. siap. Ah, tos we lah langsung we babat da. Oh langsung wae bapak dia. Kumaha ke heula? Bisi ruksak taneuh ulah pok. Mun erek ngababad ulah nincak taneuh heug aing mah. Tuh Iya, aing mah soalna taneuhna taneuh urang. yang kieu ieu geus beurang sama nang hasil. Jadi kumaha ieu tulus mah ngajual kalapen cau teh. Tulus ah. Tulus Tulus. tapi ulah nincak taneuh. Ah, urang kalap Ieu bujang taneuh juga urang kieu mah. soalna. Bisa isuk deui sok urusna bereskeun heula urusanna. Urang teu sanggup ah. Aing ge gagal. Ah, sarua wae. Mau tapisan aja ulah nepikeun kana taneuh. Nya ulah na taneuh anu aing. nya sok we eta mah. Uruskeun duaan abi ge melu bingung ieu. Ijab kabulna kitu ieu kieu kegentos seurusan. Assalamualaikum. Pak RT ieu mau nulungan, Pak. Geus meureun we. Aing euy. Geus kumaha. Inisial ulah nincak taneuh aing. Taneuh aing ieu mah. Kali ka tuh sia tong nyeklan tatangkalan aing. Kok Heeh, nah geuning. Mota. eta taneuh aing teh tincak keneh. Ah, sok aing mah di dieu tah. Hah? Geuning. Mota sia. Geus aya nama duit aing balikeun deui lah. Ajis geus beak. Ah, Aing mau terus meuli taneuh ieu aing ribet, aing meuli taneuh sia mah. kumaha atuh pan duitna geus eueuh. Kumaha geus eueuh kumaha? Ah, sok Sok aing aku kakarebi geus beak deui. beak ajo. Can sapoe-poe asan atuh geus beak deui wae. Aing kumaha ieu? Sama kami bade ieu mah nya. Mun ka hartos tambahan deui meureun. 50. Teu hayang teuing aing ngejauh kudu nambihan 50 nya najis teuing. Geus pokona nama tim mimiti aya nama ieu taneuh nu aing ulah ditincak ku maneh. Heuh, sarua ieu kita tangkalan aing tah. Ulah tah, sia nyabak deui tah. Ulah. Anjing balik aing ieu. Dua aing ge lieur. Jalma teh aing ngajual kieu. Sia nu haram jadah lieur. Lah, lieur aing kumaha ieu? Meuli taneuh teu jeung tangkal itu. Tapi tadi meulinya taneuh naung ku aing teu jeung tangkal. Lieur aing. Mau milih teh.